Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang niat pasal dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun dalam bahasa Sunda ari ieu eta hiji pasal an-niyatu ari ngaran niat eta qasdus sayyi ngamaksud kana hiji perkara muftaronan bari dibarengan bi filihi kalawan dipigawena eta perkara wa mahaluha sareng tempatna eta niat sareng tempatna itu niat eta al-qalbu dinu hate. Janten ketika urang bade niat teh tah tempatna niat ngajukeun niat teh dinu hate. Wal talafudu biha sareng ngucapkeunana biha kana itu niat eta sunnatun sunat di mana sok aya saat acan sholat usolli fardul maghribi contohna samemeh takbiratul ihram diucapkeun niat nah eta hukumna sunat da biha kana itu eta sunnah wa waktuha jeung ari waktuna niat eta ingda gusli auli juz'in nalika ngumbah juz itu bagian jadi juz teh bagian minal wajhi tina wajah atau larai jadi lamun nalika tinu wudu mah waktuna niat teh ketika urang nganyiu cai ngaitukeun kana larai tah dirinya niat waktuna di ucapkeun bil qalbu tina hate. Nah, janten bilih aya nu lepat ngaran niat teh diucapkeunana bil lisan sanes. Jadi niat teh tempatna sanes di lisan tapi dinu hate. Hatur nuhun cekap sakitu disingkuring bilih aya kalepatan sinareng kasalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.